warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Farid Farhan di kelas 10 MIPA hiji bade ngawawancara rerencangan abdi Epin. Epin, jadi kumaha dampak Covid kan pelajar teh? Nya dampak Covid ka pelajar teh teu sae nya ngarugikeun pisan lah pokona mah. Terus kumaha rasana diajar online di sekolah teh? Nya teu enak lah nya. Seueur kakuranganna kitu diajar online teh. Nya lah kitu. Non wae kekurangan sareng kalebihan diajar online teh? Kakuranganna teh nya materi nu disampaikeun ku guru teh kirang nerap nya. Teu ieu lah ka muridna hese lebat gitu. Terus naon nu Epin ngarepkeun ngeunaan pandemi ieu teh? Nya ari nu ngarepkeun namanya sing semoga beres me tiasa langsung tatap muka ka sakola, panggih jeung baturan sareng guru, me bisa silaturahmi langsung lah gitu kurang lebih mah. Siap, atur nuhun Epin parantos nyaepkeun waktosna. Siap sami-sami. Sekian dari abdi. Bilih aya kalepatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.